Cek Sina Umar ai digawe saeutik sia ai pentaan loba jasa lamun sia digawe di Haji Hoer nu tadi ceramah teh dipecat sia ka jeung kumaha ge nya ge hampir dipecat teh tah eta takos kitu tah jadi urang ulah wani menta heula ka Gusti Allah lamun can loba digawe salat heula tahajud bangsa 100 rakaat begitu ngaji tuh diberi 100 rakaat aing masa mur hirup cek dina moal ya Allah ya Rabb renungkeun ku urang-urang bakal maot sementara amal bakal bermunculan mengelilingi urang bagus kadele bagus nah karasa ku urang nikmatna di jero kubur jore amal urang bakal kapanggih di jero kubur ulah waka ngajembat di jembatan Shiratal Mustaqim ieu di jero kubur geus kapanggih urang masyaallah kari mantap Imam Sibaweh mawanieun jasa ditanya ku malaikat munkar nakir lantaran naon lantaran amal-amalna pohara loba di sekelilingna begitu datang munkar nakir nanya ke Imam Sibaweh jago nahu man rabbuka tuh dia tanya cek malaikat man rabbuka sambarangan cek Imam Sibaweh ih cek malaikat ieu kakara mangi jelema ditanya kos kajet 3 kali awas yang teu bisa jawab man rabbuka dia man kalimah naon man jipan malaikat betul mondok atuh bebeja ka Gusti aya hamba Gusti ditanya man rabbuka nanya deui ka kula nanya kumaha nanya man rabbuka teh mana man kalimah naon atuh lain dijawab Gusti abdi mah patuh mondok geus amankeun hamba aing nu kos kitu datang deui malaikat nanya deui sia henteu aman coba eta Masya Allah karim kunaon eta bisa berani kos gitu lantaran di sekelilingna tuh tersambarangan coba Haji Pendi misalnya ya ditanya man rabbuka aman kalimah naon sia goblok punya tanya ka aing emang teu nyaho sia dipitaskeun ku aing sia atunya na ge neuleukeun neuleukeun nya ge ulah saman mana nya nurutan aing nurutan Imam Sibaweh atuh ulah saturutan-turutanana tah iya jadi malaikat ya tuh gempeur ih ka Sidina Umar mapan komo Sidina Umar cek malaikat isi tanya tah ulah aing sieun kulantaran tugas bebeja heula pan malaikat ge mun kana ge Umar punten eraon kulantaran kula mah tugas ieu ditanya nyarekeun tanya waduh serem ka wali-wali Allah mah serem sebab Sayyidina Umar mah pan galak keur hirup ge aya jelema salat teh cepet jasa Allahu Akbar didelegeun mah Gusti Umar disebut salat kiamat sih barang 2 rakaat salat mentana puara ya Allah ya Rabbi Gusti abdi teh hamba Gusti abdi mah menta diganjar anu loba sehingga dikasorgakeun menta bidadari nu loba abdi mah Gusti ulah ngan sakadar 70 tambahan deui dicekal deui Gusti mah hei ai sia salat kos kitu ai pepentaan loba jasa teu izin sia sia galak si dia Umar mah komo Haji Pendi mah misalna kapanggih Gusti Umar ditajong geus lain di kieu-kieu deui lain ditajong galak si Umar masyaallah masa hirupna al-faruq bainal haqq wal batil boro-boro deuleu munkarat deuleu nu salat eueuh itidalan diperhatikeun bae Gusti Umar geus budak salat mah cek nya kajian geus lah Allah ya Allah ji kajian geus lah ai menta ablag-ablagan cek Sidina Umar ai digawe saeutik sia ai pentaan loba jasa lamun sia digawe di Haji Hoer nu tadi ceramah teh dipecat sia ka jeung kumaha ge nya ge hampir dipecat teh tah eta takos kitu tah jadi urang ulah wani menta heula ka Gusti Allah lamun can loba digawe salat heula tahajud bangsa 100 rakaat begitu ngaji tuh
dibere 100 rakaat teh aing mah samur hirup cek dina moal 20 osok 20 loba teh 10 ya Allah ya mah kuburan poek asana ieu mah kuburan poek ieu mah aduh 2 ge hampir hiji 2 ge nah urang geus loba tahajud cakuran sajuz 2 juz mah tah maca sholawat tawa zikir kakara Gusti cacak Gusti teme teu nitah menta sakumaha dina Al-Qur'an ud'uni astajib lakum meureun kula ge moal menta dan kulantaran dititah besi pajar adigung teu wauh ka Gusti abdi menta abdi mah ulah loba-loba papete moal loba-loba pamenta sakebe naon nu dibutuhkeun ku abdi pang ngaijabah pang nyomponankeun abdi butuh kendaraan supaya aya abdi butuh awewe atau 2-3 supaya aya Gusti loba amat tah kitu Gusti abdi mah geus ulah loba-loba kabutuh pang nyomponankeun abdi tentrem ibadah ka Gusti titik beres ieu mah aya salat 2 rakaat ayo minta doa geus kaluhur deui kahandap deui can geusan keneh bae sesugan teh geus naik deui kaluhur Masya Allah isi minta puara amat hizib nasor di bawah hizib nasor turun deui hizib ripai tambah deui cak masyarakat woi sia da kira eureuna ieu ngadoa lomba-lomba leuy babalikan deui horenganan kubur teh poek Masya Allah wasirajul lahu la ilaha illallah jeung tahajud bahkan ditambahan kujang niisan jero kubur sodakoh teh bakal tiis urang nanya ka malaikat isi tiis amat oh ieu teh sodakoh mah sodakoh naon kipas teh nu di masjid Masya Allah bu mun harita kula meureun sodakoh aset tiis jasa makana aya haji pendi mah malaikat panas amat sih aya naon ieu atuh pan kipas batur dicokot ku sia di masjid dibalikin batur mah sodakoh kipas ka masjidnya nama tukang nyokotan atuh panas bari ge loba di kamarna kipas ambal aya tah ieu tiis sedekah ka fakir miskin tiis sebab naon pernah niiskeun hate di dunia saat batur panas Waalaikumsalam hukum sanan sia aduh kula encan dahar geus 2 poe sanunita tuh jadi di bebloon kuku batur lapar sanunita tek garedeg sia cek nyana aing ka dinya lain ditulungan sanunita lain deui tah isuk mah datang Waalaikumsalam enon mah cek aja pendit teh kula lapar di kamar dengekeun jelema mah kudu daek digawe sebab lamun teu digawe teh bukti sia lapar takos gitu makanya digawe pan jelema kos kitu mah lain butuh ceramah butuh ge sangu nyana indit teh goblok aing butuh sangu di ceramahan ieu potonganna tolol coba ge ka haji khair waalaikumsalam enaon kula lapar ti kamari cukup teh sabobokok sabaraha urang sia ieu teh sabobokok tah tanya lauk-laukna tah ieu jeung isuk tah duitna teh 1 juta tah sakjana mudah-mudahan Haji Hoer bisa kawin deui kadenge ku pamajikan salah doa sia tuh kan jadi didoakeun tiis hatena jero kubur bakal tiis seperti eta rumus Kangjeng Nabi nyaritakeun Masya Allah karim jelema keur kasulitan bantuan kurang ku tanaga mun butuhan tanaga jelema keur panas hatena butuh nasehatan tiis di jero kubur bakal tiis jelema butuh bantuan sangu dibantuan kurang tiis hatena kabantuan bakal nerap di jero kuburan tiis cacaang aya maca la ilaha illallah tur tahajud tengah peuting tiisna aya sedekah bisa nentremkeun batur di jero kubur tiis Masya Allah karim nikmat ngadengekeun mah itu ngalaksanakeun boro-boro nu ieu kitu bae pu ya Allah ya Rabbi hese ngalaksanakeun
Ih, boro-boro ka batur, anakna datang, Assalamualaikum. Ada apa lu? Nah, saya ini dagang kurang modal. Pakai otak. Ambo cak anakna, lamun lain bapak ku aing dibodem ku bapak. Panas hati anak. Geura paeh Mang Haji. Panas. Nanya ke malaikat. Malaikat, kok ini panas, ada apa ini? Anak elu dulu minta bantuan, lu nggak bantu, panas hatinya. Sekarang dibuktikan jadi panas. Waduh, malaikat, saya pengen keluar lagi ke dunia. Gua bodem lu. Iya, sekadar rumus-rumus supaya kaharti urayan-urayan Kangjeng Nabi abeh kaharti kurang jahe masih berlapis-lapis urayan Kangjeng Nabi. Nah, tilu kaopat poek teh al-akhirah teh poek sirajulahu lampu jangan lampuan, poek al-amalus sholih amal-amal soleh bakalnya angan urang. Terakhir as-siratul mustaqim, jembatan siratul mustaqim teh poek teh kadeuleun ku urang. Sirajulahu lampu nujangnya anganana adalah al-yakin, lampuna adalah yakin. Urang mun carita yakin hese, sebab kadang-kadang yakin mah lain di nu bodoh, di nu pinter ge eueuh yakin mah. Nu pinter teh kiai loba, tapi keyakinan mah henteu. Di antarana teu yakin karena diatur ku Allah, teu yakin karena teu yakin ka Allah, padahal Allah teh geus ngarizkian urang. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizqa. Teu yakin ka ayat eta, kiai ge bisnis. Teu yakin ka ayat eta, ancul-anculan dengan dunia. Teu yakin ka ilmuna, atuh kos nu bodoh bae. Keyakinan mah kadang-kadang nu bodoh mah yakin. Di itu urusan Allah mah yakin mah aya nu bodoh boga yakin, nu pinter mah teu boga yakin. Aya nu pinter boga yakin, boga ilmu tur boga yakin biasa. Aya nu bodoh teu boga yakin, nya bodohnya teu yakin biasa. Tapi ieu mah bodoh mah aya tapi dibere keyakinan ku Gusti Allah, bakalna beda. Tapi urusanna Gusti Allah kos khusu jeung teu husu. Kiai ge teu husu bae salat teh. Teu husu ulama lamun cara sombong mengaji mending can curang husu sakumaha saumur hirup pasti salat can curang husu normal. Sebab kan lain lirikan mata nu husu kadeuleun tingkah jelema nu sok husu kan kadeuleun ayat ulah kakabean lain ai sorangan bae mana. Aya tanda-tanda kahusuan teh aya tandaan ulah dikira tanda. Aya tanda jelema nu sok khusu, jelema nu teu khusu teh aya tandaan. Eta mah kajeun temen nu nyarahkeun. Ngan urang berusaha nu boga ilmu ge kadang-kadang teu khusu. Kadang-kadang nu bodoh khusu model mantak almarhum Abah pernah mapag hiji jelema dipapag cek urang teh tadi dipapag sonoeun amat padahal mah ja bodoh geus beres ngobrol bangun sonoeun teh kitu teh balik we ditanya Bah eta sono amat ih salat teh husu anya sia teh husu kula pernah ngabuktikeun pernah coba husu tah henteu nyana salatlah di gigireunnya taraweh salat di gigireunnya taraweh coba bener kadeli lain deui sagala rupana hese geus dicaritakeun oh berarti bener us aya tah datang Haji Pen datang teu dipapa gua aman dijauh kene ka mana Pen geus teu kudu asup ka imah di jalan bae di jambe geus perlu naon ceuk cenah kaya lah ieu keur carita yakin teh pamere Allah ngan lolobana mah nu boga ilmu yakin mah nu bodoh mah carang tapi kadang aya nu boga ilmu teh yakin tapi nu bodoh yakin sejarahna ulah kudu jauh-jauh di para wali Allah di zaman kula keur leutik aya jelema pindahan ti Tanjung Priuk kemudian bebeja ka Abah menta wiridan sholawat dibere bodoh jelemana teh bisa maca Quran urut di Tanjung Priuk kemudian dibere maca sholawat sabaraha kieu macana lamun sakurang-kurangna teh salat 11 ngan lamun kuat mah hayu bae 4444 saminggu bahkan lamun kuat sapoe
diwiridkeun kunyana sapoe teh 1000 kadang-kadang 2000 terus kabelah dina asal maca sholawat ceuri asal maca sholawat rembes asal maca sholawat ceuri kabelah dina ditanya tah ku abah teh kunaon ieu Pak Haji lamun maca sholawat sih kok rembes dari perasaan aya cek kana Kangjeng Nabi isi ka Kangjeng bodoh jelema teh bisa maca Quran Masya Allah bahkan pernah mimpi ka panggih Kangjeng Nabi kan urang mah ieu sakitu ge dikiaikeun ku batur mana dibuya-buya hese dek ka panggih mimpi jeung Kangjeng Nabi teh jeung kunti anak siapa sorangan juga aku sorangan atuh dek kumaha jeung teu kuntina atuh nek sarena ge teu wudu heula beuh komo pamajikan geus nangkarak mah teu babanyo deui datang ceklak bae terus aku naik kuda dek kumaha ngimpina atuh nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah popoek lu 5 cacaangna ge 5 gambaran-gambaranana sanajan singkat panjang mendongeng hiji-hijina jang gambaran renunganana urang ge bakal maot setelah maot ditaringgalkeun kapan ku dulur urang ku tatangga urang sorangan di jero sempit poek pasti tetapi ternyata di luar dugaan moal Kangjeng Nabi ngada wasi kobrahu Gusti muga ngajembarkeun ngalegakeun berarti aya nu lega di kuburanana nawir qalbahu qabrahu berarti kan anu caang jebol pati-pati Kangjeng Nabi ngadoakeun kitu lamun teu nya caang kuburanana nya lega kuburanana horeng tergantung amal ibadah moal kebal deui urang ge sarua sieun lamun urang nyaritakeun falu sakaligus berjamaah maot kumaha mun isuk mun pageto minggu hareup datang paeh ka urang ndek lumpat ka mana urang moal bisa eueuh jang lumpat hiji be bebekelan nu loba sakitu be ulah nyaritakeun presiden calon presiden sa puyeng kos itu puyeng ke mangan gontok-gontokan teh kudu geus kumaha engke bae lah jasup ka TPS ge teu dikumahakeun urang geus dicolok-colok ku urang memeh nyolok itu nu di imah bae heula colokan ku urang beres geus lah geus problem teh mah geus geus dek saha urang mah kieu-kieu bae biar tenang pikiran urang ieu urang mah hayang bisa ibadah ka Gusti Allah mantep mun kumaha mun isuk maot tah nu dipikiran teh kos kitu kecuali jaga jepede lamun jadi bere duit atuh lain deui geus bere duit banyana mah atuh lain kos kieu tingkahna ge ieu mantap kos kieu can dibere duit iya mun geus bere duit lamun dibere duit aju didahar jadi darah daging begitu wau ka Gusti Allah sakieu ge urang diicip-icip dipilih-pilih hese wau ka Allah komo lamun ngadahar sambarangan mantap dideuleu ku mata hate heula ieu beusi ngahalangan ka Gusti Allah rempan ngeunah mangeunah ieu kadaharan teh jadi hahalang apa henteu renungan-renungan eta teh hanya orang-orang anu hayang dipikaridho ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.